Episode K150 hiji nepi ka 155. Udin mere hiji ubar keur Warni tanpa maksud nanaon, ngan saliwat Udin ngarasa. Warni bakal panggih jeung hiji musibah gede anu bisa ngancam nyawana, tapi teu bisa dijelaskan. Udin embung ngalelewihi pangeran, teu wani balaka bisi jadi pikiran keur Warni, ubar ti manehna, asalkan Warni bisa ngamanfaatkeuna, Warni bakal salamet. Tapi Warni asa dibere perhatian gede, siga budak letik anu dibere panyalindungan ti lancekna. Sabab Salman diukna rada jauh, Udin nyamperkeun Salman. Ieu hiji keur anjeun, cagerkeun sesastruk anjeunku saparapat ubar, ceuk Udin. Salman bunga buburu nampanan ubar terus sungkem harapan Udin nganuhunkeun atoh. Dua anak anjeun pernah ngajieun kuring ambek, lamun teu ningali anjeun, kuring mungkin geus micen nyawa duanana, hampura, ceuk Udin. Nuhun Pa Udin geus ngalampura kasalahan anak-anak kuring, kuring janji anak-anak kuring geus moal wani ngajieun masalah deui, tembal Salman. Ajarkeun tata krama anu hade, sangkan ngarti yen darajat kabeh manusa sarua, aya langit di saluhureun langit, ceuk Udin mere amanat. Mangga Pa, ulah hariwang, tembal Salman. Saterusna Udin mikeun hiji ka Kingang, terus diuk deui kana korsina bari mikeun hiji ka Aukse, anak jeung bapa bener-bener bungah, duanana nganuhunkeun bari sababaraha kali ngabongkokeun awakna. Kuring geus nganggap anjeun kulawarga sorangan, imah jeung harta kuring sarua nu anjeun bebas datang iraha wae, naon anu bisa digunakeun, pake ulah asa-asa, lamun butuh bahan ubar deui, tinggal nyarita ka kuring. Ceuk Kingang. Kang Bahar, asup, ceuk Udin nyorowok, ngadenge ngarana digerowan, Kang Bahar tituturubun asup, Kang Bahar nyaksian kabeh naon anu keur dibagikeun di jero, manehna oge kabita, tapi teu wani menta. Pa Udin, ceuk Kang Bahar nangtung bari manggut, anjeun jeung kuring geus jarak, teuing geus sabaraha kali anjeun diririwa ku kuring, anjeun oge bakal menang jatah hiji, sanajan anjeun sehat, kakuatan anjeun butuh ditingkatkeun, kerok satik kana cai herang, inum rutin saminggu sakali, ceuk Udin bari mere hiji. Ngadenge ucapan Udin anu geus nempatkeun dirina jadi jelma anu pangdeketna ka Udin, mangrupa kabanggaan anu teu bisa diucapkeun, ukur Kang Bahar anu geus nyaho yen Udin incuna Agus Subrata, direkturna Bima Raya, nu lain di ruangan eta eueuh nu nyahoun. Saurang preman dianggap deket jeung incu konglomerat nomor 2 sa Indonesia, saha anu teu bangga. Kuring siap binasa demi anjeun Pa, kuring buta huruf, pergaulan kuring di lingkungan jelma anu dianggap ku batur teu bener, tukang gelut, tukang ngajieun kaonaran, hina, tapi ku anjeun, harkat jeung darajat kuring geus diangkat, 5.000 preman nu aya dina dampal suku kuring, siap ngalindungi anjeun jeung kulawarga anjeun. Ceuk Kang Bahar sumanget, buburu pel ditarima terus diasupkeun kana saku jasna kalawan ati-ati. Udin nangtung nyerengeh bari nepakan tak-tak Kang Bahar. Kuring hayang boga lancek Kang, anggap kuring adi anjeun, ceuk Udin bari ngarangkul Kang Bahar. Kabeh molohok ningali kadeketan Udin jeung Kang Bahar. Salman anu saacana ngarasa leuwih deket sabab pernah mere villa jadi iri. Tapi tetep muji ka Udin dina memperlakukeun jelma. Kang, saha wae jelma anu bisa ngahargaan sarta daek tutulung ka sasama eta dulur kuring. Anjeun inget Darwin, tina masalah kaayaan manehna leuwih ripuh tibatan akang. Tina masalah kakuatan leuwih lemah tibatan akang, dihianati pamajikana sorangan oge nepi ka teu mampu ngalakukeun nanaon kalah ngagoler di rumah sakit. Tapi akang daek datang pikeun mantuan mereskeun kasusah Darwin, kuring moal bisa poho. Komo deui ayeuna kuring ngadenge restoran Darwin dijaga ku Komar jeung anak buahna, anjeun pantes jadi lancek kuring. Kaagungan anjeun lain dina harta jeung kapinteran, tapi dina sifat, ceuk Udin darada. Kang Bahar cerik, saurang raja preman teu mampu nahan cimata ngadenge omongan Udin. Sanajan harta Udin moal beyak 7 turunan. Sanajan kahebatan Udin leuwih kuat ti Kang Bahar, tapi Udin bakal terus ngajaga Kang Bahar,
hiji waktu manehna bakal butuh Kang Bahar pikeun ngerahkeun ribuan anak buahna anu teu sieun paeh. Akhirna sararea diuk balake cerakan dahar suka seri, ka asup Kang Bahar, milu diuk bareng ngariung, geus teu kaciri deui mana tabib, mana preman, mana direktur, dina meja makan, kabeh sarua. Beres dahar Salman ngaluarkeun kunci mobil, "Pak Udin, ieu kunci mobil sport edisi khusus anu ngahajat dipesen inden, Bugatti Veyron harga 60 miliar, ayeuna barangna geus aya di Bandung Auto Show dipamerkeun tapi lain keur dijual, eta milik anjeun," cuk Salman bari mikeun kunci ka Udin. Saola geus bada mikin gang oge kabeneran sarua mere mobil. Ieu ti kuring, Aston Martin 177 harga 17 miliar edisi terbatas. Pak Udin tiasa nyandak di tempat anu sami. "Kin, kunaon anjeun sarua mere mobil sport?" cuk Salman rada ambek. "Salman, kabeneran wae, pugu kuring bingung rek mere naon, sabab imah geus dibereti anjeun, anu kapikir ku kuring iwal ti mobil, teu sangka maneh oge bakal mere mobil, malah leuwih mahal," tembal Kin Gang. Nenjo nu lain mere hadiah, tiandi oge ngaluarkeun kotak kai cendana tina sakuna, esina tasbeh tina rangkaian batu virus. Ieu tasbeh warisan ti aki kuring, virus asli ti Arab. Warni oge buburu nulis cek 1 miliar, kuring teu balanja nanaon, tarima cek ieu pa. Udin teu paduli kana hadiah, manehna teu butuh, tapi supaya teu nyinggung anu merena, akhirna ditarima, kabeh disakuan. "Pak Udin, kuring nungguan deui di luar," cuk Kang Bahar. Udin unggek, sabab waktu geus nyerelek ka tengah peting, akhirna riungan bubar, kabeh balik make mobilna masing-masing. Warni anu harita nyetir Bentley bingung mikiran dua ubar anu dikepel dina lengan kencana, naha bikeun duanana ka akina, atawa simpen hiji keur manehna, lamun dibikeun duanana sok sieun diinum kabeh. Tapi lamun anu hiji deui disimpen, dina kapanggihna sok sieun akina ambek. Akhirna anu hiji disimpen dina kotak sarung tangana, hiji mangsa lamun dirina leuwih butuh bakal dipake keur dirina sorangan. Tapi lamun akina butuh moal hese rek dibikeun ka akina. Warni nyengir sorangan, sabab pasti akina bakal atohen pisan manehna datang bari mawa ubar ti Udin, harepana, kasempetan pikeun narima warisan usaha kulawarga bakal tambah gede. Di imahna, juragan Sony keur diuk dina sofa bari suku disanghunjarkeun nungguan warni balik. Sapaninggal Udin awak mah geus bisa hudang tapi dirina masih acan kuat lelempangan rada jauh, awak masih babari cape, lempang kudu make itek sarta kudu dibaturan sabab sieun labuh. Siga umumna anu dirasakeun ku sakabeh kolot, kasehatan penting pisan. Sanajan nyaho kabeh jelma bakal timu jeung ajalna, tapi lamun masih bisa ditarekahan, naon wae pasti dilakonan sok sanajan kudu beyak harta banda. Harepan ayuna nyaeta ubar ajaib ti Udin anu bakal dibawa ku Warni. Nenjo Warni datang, Sony maksakeun maneh diuk ajek, terus nanya bari ngada rek dek. "Warni, Pak Udin geus mere ubarna," Warni unggek bari imut terus diuk gigireun Sony. "Ieu ki, ubar anu tos disampurnakeun, mangga tampi." Bari nyokot ubar tina lengan Warni Sony nanya, "Tiandi kumaha?" Anjeunna oge nampi mali langsung dituang satengahna, panyawatna damang langsung jak-jak waringkas, malih pamentena katawis langkung anom, tembal Warni ngajelaskeun. Sony katembong atoh ngadenge kaampuhan ubar, buru pangnyokotkeun cai, kuring rek nginum ubar, cuk Sony ka pelayan anu teu jauh tidinya. Kabeh si imah oge naringali hayang nyaksian Sony nginum ubar, harepana sarua, hayang nenjo Sony jak-jak deui sangkan bisa mimpin kulawarga jeung perusahaana siga biasana. Saur Pak Udin, ngaleueutna cekap simpan dina ilat dugi kaliur nyalira, nembe dorong ku cai, cuk Warni. Sony unggek, ubar ditunda dina letahna, bener wae ubar teh langsung liur kawas berem, buburu Sony nginum terus nyarandai ngararasakeun reaksi ubar, karasa tina lambungna nyebar hawa seger ka sakabeh awakna, sarua jeung nuka alaman ku tiandi,
hawa seger robah jadi panas laun-laun jadi hanet, nyarari di jero awak jeung tulang sandi lengit, kariput dina kulitna ngurangan, aya gairah anu ngadorong dirina sangkan ngageraken awakna. Lalaunan Sony nangtung tanpa menta bantuan batur, itek disingkirkan, awakna asa hararampang, manehna bisa nangtung ajek. Kabeh jelma oge nangtung ngadareketan, taki-taki sieun Sony rubuh deui. Tanpa diduga Sony ngabatekun suku lengan jeung cangkeng na pating derekdek, cai panon geus teu katahan, Sony seri bari cerik bungah, terus ngalengkah lalaunan. Ngarasa teu nanaon, Sony langsung ngalengkah kaluar nincak kana jukut di taman terus tanggah ka langit bari ngucapkeun syukur, leungeunna diacungkeun duanana. Sony teu katingali cape, teu katingali sieun labuh, kabeh anu nuturkeun sarta nyaksian bengong. Sony narik napas jero sababaraha kali bari cipanon terus bijil sabab atoh, Sony geus jiga 10 tahun leuwih ngora, sanajan huisna terobah, tapi kariput dina kulitna geus ngurangan. Sony malik netep sakabeh anggota kulawargana anu harita ngajajar nyaksian, terus ngadeketan ka Warni. Tepikeun rasa nuhun Aki ka Pa Udin, inget pesen Aki, jadikeun Pa Udin batur hirup anjeun. Aki moal hanjakal mikeun kabeh harta jeung kakawasaan ka Pa Udin. Warni ato, sumanget Akina geus balik deui, ningali kaayaan ayuna, sanajan kudu hirup 10 tahun deui siganna bakal mampu. Siapkan hidangan makan malam, kuring hayang dahar, ceuk Sony ka sababaraha pelayan bari ngalengkah mantep asup ka imah. Sarerea anu narima obat sarta geus ngarasakeun atawa nyaksian manfaatna, kabeh eueuh nu bisa sare, kabeh muji ka Udin, ku pangabisana, ku kabagerana, ku kasopanana, asa eueuh jelma nu lain zaman kiwari anu boga kamampuan nyata kawas Udin. Warni, Zofia, Aukse, malah nepi ka ngabayangkeun hayang bisa jadi pamajikan Udin, hayang ngalayanan sarta babakti saumur hirupna. Sedengkeun Udin anu keur dipikiran ku sarerea, harita geus ngarengkol tibra dina samak, kawas budak orok, anu keur diajar nyangigir, beungeutna polos teka tembong jiga jelma hebat. Isukna Icih geus mulai rutin indit ka kantor anyarna, sagalana geus jalan normal sarta geus ngarekrut 2 pagawe, Icih boga rencana hayang ngaresmikeun sarta ngayakeun salametan leletikan ku ngondang relasi-relasina. Udin hayang mantuan, tapi tiap tawarana ditolak. Icih ngarasa dirina mampu, jadi sagala hayangku sorangan, Udin ge teu maksa, justru muji ka Icih ku sumangetna, sarta teu loba ngeluh, tekad Icih hayang buburu ngabuktikeun ka Rukmini yen dirina oge mampu mimpin parusahaan sorangan tanpa kudu gumantung ka palapa. Udin rek ka pasar, tapi karasa sakuna rada kandel, terus seri sorangan sabab eta hadiah-hadiah anu geus ditarimana tadi peting, 2 kunci mobil, tasbih jeung salambar cek $1 miliar, kunci mobil disakuan deui, cek diselapkeun dina dompetna, ukur tasbih anu ditunda dina lomarina. Udin hariwang ka lastri bisi kakaratak deui, lamun nyahoun aya cek $1 miliar pasti langsung dicokot moal tatanya heula, gelang giok tikin gangge anu ngomong nginjem nepi ka kiwari eueuh basa eueuh carita dipapake terus. Udin buburu ngabose sapedahna ka pasar, di jalan kin gang nelepon. Pa mobilna tos ditinggal, kumaha anjeun suka, acan ditempo, pamerana sabaraha poe kitu, Udin nanya. Saminggu, tapi lamun anjeun teu bisa nyokot, kuring rek nitah pagawe showroom pikeun nganterkeun ka imah anjeun. Teu kudu, sore ieu kuring rek ka ditu sakalian bari ngajak pamajikan jalan-jalan, tembal Udin. Imah Mardi memang kaasup kota, di lingkungan anu biasa. Lamun aya mobil mahal ujuk-ujuk ngajukruk di buruan pasti bakal ngagenjelangkeun warga sabab eueuh garasi pikeun nyumputkeun. Udin boga niat rek nunda mobil di garasi basement Villa Bougainville. Keur milihan tomat, Darwin oge nelepon, "Din, maneh keur di mana euy?" "Keur di pasar, aya naon?" "Teu nanaon sih, ngan kuring ayuna keur di Bandung Auto Show, mobilna harade euy." Udin ngamaklum. Tibahula Darwin memang resep kana mobil, sanajan teu mampu meuli mobil alus, tapi resep ngoleksi foto selfie deket mobil mewah.
Aya nu dipika resep teh, cuk Udin iseng nanya. Aya, di dia aya Aston Martin jeung Bugatti, tapi teh dijual sabab milik saurang miliarder Bandung. Hanjakalna mobilna dijaga ketat, teu menang aya anu deket jadi kuring teu bisa selfie. Terus hal penting naon deui nu rek dibeja keun ka kuring, sabab kuring teu resep lalajo pameran. Darwin teu buburu ngajawab kawas anu ragu, icih aya di dia. Hah, keur naon pamajikan kuring di dinya, nyeta kuring teu wani nanya, sabab icih jeung saurang lalaki, kulantaran kuring teu nenjo aya anjeun, jadi kuring ngabejaan. Udin kerung, keur naon icih indit ka pameran jeung lalaki lain bari teu bebeja. Teu kapok-kapok geus 2 kali hampir cilaka, sanajan teu timburu, tapi tetep Udin sieun aya nanaon, kasalametan icih leuwih penting. Nuhun Win, balik balanja kuring rek langsung kadinya. Tapi kuring rek balik, jam 8 restoran kudu geus buka, mun rek neangan icih gampang, soalna pengunjung masih jarang, siganna sore atawa peting karek rame, cuk Darwin bari nutup telepon. Udin tebalik ka imah tapi nunda balanjaan dina karanjang sapedahna terus nitipkeun ka tukang parkir, buburu nyegat taksi indit ka Bandung Auto Show. Tepi kanu dituju Udin langsung asup ka ruangan utama pameran, Udin teu nempoan puluhan mobil-mobil mewah anu dipajang tapi panona langsung muter neangan icih. Pas asup ngajukruk Audi, Lamborghini jeung Ferrari. Di tengah aya 2 mobil sport berem jeung hideng anu ditunda dina palet rada luhur. Eta mobil manehna anu keur ditarempokeun ku hampir kabeh jelma di dinya sarta sababaraha urang wartawan. Pasti icih aya di antara jelma-jelma ieu. Gerentes Udin bari seseledek leuwih ka hareup. Posisi mobil ngarendeng gagah sarta dikuriling ku chain barrier jeung 4 satpam anu nangtung ngabedegan nukangan mobil. Jadi moal aya anu bisa ngadeketan. 2 mobil ieu mobil pribadi, jadi aranjeun ukur bisa nenjo jeung motret di luar barrier, cuk saurang satpam anu ngajaga. Teu jauh ti dinya saurang manajer keur dirariung ku wartawan. Pameran karek dibuka, tapi 2 mobil geus aya nu boga, saha pamilik 2 mobil ieu, jelma anu sarua atawa beda, cuk saurang wartawan nanya. Milik jelma anu sarua, tembal manajer, saha miliarder anu dimaksud, bos Bima Raya atawa aya jelma beunghar lain, cuk wartawan lainna nanya panasaran. Kuring teu bisa ngungkapkeun ngaran pemilikna, anu pasti masih urang Bandung keneh, cuk manajer. Kabeh bengong, sanajan lain urang Bandung, asa acan pernah aya jelma beunghar di Indonesia anu ngabogaan Bugatti jeung Aston Limited Edition, komo Aston. Sadunia ukur aya 77 mobil, ayuna hiji aya di Bandung, jelas hiji kabanggaan keur urang Bandung pada umumna. Syarat hayang bisa meuli Aston Martin 177, saacana kudu boga heula 3 Aston tipe lainna, hartina ratusan miliar kudu bijil, saha pangusaha Bandung anu geus miceunan duit keur meuli mobil mewah. Sedengkeun Bugatti Veyron leuwih hese deui. Sabab ukur bisa kabeli ku jelma-jelma top di dunia, komo interiorna digarap ku Hermes sasaha ge pada apal sabaraha harga produk Hermes. 2 nana mobil sport 8.000 cc, mampu ngabelesat 400 km per jam dina waktu ukur 12 detik. Udin teu merhatikeun mobil atawa wawancara wartawan, panona teu cicing rurat reret nenjoan jelma di papayan hiji-hiji, neangan icih. Kadenge sora saurang lalaki teu jauh ti Udin, cih, kadiu, tenjo 2 mobil ieu, terbaik jeung tercepat sadunya, saumur-umur kuring karek nenjo ayuna. Udin ngareret kalebas sora eta, katenjo saurang lalaki make jas jeung sapatu mahal, rambutna kulimis disisir rapih ka gigir, di gigireuna aya awewe jangkung letik anu anggun jeung rapih. Tapi eta jihan anu panggih jeung Udin waktu ditraktir ku Darwin di warung taru, teu lila kadenge sora icih ti tukangan jihan. Manajer Junaedi, kuring teu pati ngarti kana mobil, cuk icih. Lamun kuring geus biasa, daek teu daek kudu ngarti mobil sabab gedung ieu sering dipake keur pameran mobil, cuk Junaedi. Ningali icih ngajaga jarak jeung nyebut manajer ka si lalaki, Udin ngarasa regreg, tangtu aya urusan bisnis.
jadi bisi ngaganggu, Udin ngajauhan ukur ngawaskeun ti kaanggangan. Karek oge ngalengkah, Icih ngageroan, Kang Udin, naha aya di dia. Udin ngarandek terus malik, ulin, sabab bejana aya mobil canggih jeung langka, jadi akang penasaran hayang nenjo, nyai naha aya di dia oge, cuk Udin bari gagaro sirah. Kang, ieu manajer Junaedi, gedung ieu dikelola ku anjeunna, sate acana janten langganan palapa, ayeuna kagungan rencana kerjasama sareng abdi bade ngarenovasi ruangan, abdi di dieu survei lokasi anu bade direnovasi, cuk Icih ngajelaskeun. Tah anu ieu jihan, rerencangan sakola anu harita calik sareng jian di warung taru, anjeunna sekretaris manajer Junaedi, cuk Icih deui ngenalkeun nu awewe. Di kantor Kiki Udin atawa Icih memang teu kungsi panggih jeung jihan, padahal awewe ieu kungsi disiksa jeung ditaranjangan ku Salman sarta dipicen di alun-alun, tapi jihan mah nyaho panyababna, matak dirina nyimpen dendam ka Udin jeung Icih. Jihan melong sinis ka Udin, sabab tadi indit langsung ti pasar, Udin memang tedang dan hela, calana memang jin urut tadi peting dahar di rumah klasik, tapi ayuna Udin ukur make sendal capit bari make kaos oblong anu tak-takna geus bolong. Ieu waktuna masak jeung beberesih imah, nanaonan ulin ka dieu, cuk jihan. Junaedi oge katingali seri sinis ngahina penampilan Udin. Icih mah teu nyahoun sabab aya di tukangan maranehna, Junaedi kungsi ngadenge Udin ukur babu di imah mitohana, tapi karek ayuna nenjo bengetna. Saacan kawin ka Icih, naon pagawean anjeun pa, ukur galandangan, cuk Udin. Junaedi langsung jebi, basa Icih masih keneh jadi direktur palapa, loba pagawean anu dipigawe ku Icih bari hasilna alus, ayuna ngadenge Icih muka usaha sorangan, Junaedi oge masih rek mercayakeun pagawean ka Icih, tapi nenjo Udin aya di dinya bari papakeana teu pantes keur asup ka ruangan pameran mobil mewah. Sebagai manajer pelaksana, Junaedi rada kasinggung. Udin, sabenerna anjeun teu pantes aya di dia, sabab ieu pameran mobil mewah, geus pasti anu datangna oge jelema beunghar anu boga minat meuli keur dipake atawa koleksi, tuh tenjo batur, eueuh nu make sendal capit, cuk Junaedi. Icih langsung jamedut ngadenge Junaedi ngahina Udin. Icih langsung ngalengkah ka harapan Junaedi rek nampiling, ngan Udin kaburu ngomong. Lah, ngan pameran biasa, eueuh nu istimewa, kuring datang lantaran mobil kuring aya di dia, cuk Udin. Mobil anjeun di dia, mobilan, cuk Junaedi nya kakak. Juan anu memang cecep ka Udin milu ngomong, benta atuh, mobil di dia pangmurahna 1 miliar, tong boro mobilna, sanajan ban mobilna hungkul ge moal mampu kabeli ku anjeun. Mane datang ka dieu rek ngarangi ka pamajikan sangkan dibeli keun mobil, bener, Junaedi nanya sinis. Manajer Junaedi, Kang Udin geus mang meliken kuring 2 mobil, anjeunna mampu meuli, teu siga anu dituduhkeun ku anjeun, cuk Icih ambek. Junaedi ngarenjak, tapi sabab geus kagok, gengsi kudu mentah hampura ka Udin. Komo harapan jihan jeung pengunjung laina, terus nanya ka Icih. Mobil naon kitu, Ferrari, Audi atawa Cherry Kiki, BMW 520 jeung 530, cuk Icih anu memang teu ngarti mobil. Jihan jeung Junaedi nya kakak, BMW seri 5 eta kandaraan berkabung keur indit ka pamakaman, uyuhan anjeun daek make, cuk Junaedi ka Icih. Junaedi ngareret ka Udin, tuh tenjo Aston Martin 177 jeung Bugatti Veyron, harga 2 BMW anjeun, sarua jeung harga sabelah pelek mobil eta. Terus, anjeun mampu meuli 2 mobil anu ditunjuk ku maneh eta, Udin nanya. Salian ti 2 mobil eta, kabeh nu aya di ruangan ieu mampu dibeli ku kuring, maneh mampu meuli nu mana, tembal Junaedi ujub. Junaedi ngaliuk ka Icih. Kuring teu boga waktu ngalayanan salaki anjeun, leuwih hade ngabahas pagawean, keur hadiah kuring rek mere anjeun Audi R8, asal BMW butut anjeun jual. Sanggupan Cih, mengpeng manajer keur bager, cuk Jihan ngahatean. Nuhun, tapi kuring nolak, Audi R8 teu pantes keur kuring,
kuring teresep kamewahan, BMW nu aya geus cukup, tembal icih. Teu mewah, harga Audi R8 ukur 8 miliar, hitung-hitung kuring micen sial geus panggih jeung salaki anjeun, Cuk Junaedi. Pamajikan kuring geus nolak, ulah maksa, kuring rek mere mobil nu leuwih mahal tibatan anu ditawarkeun ku anjeun, Cuk Udin. Mane rek mere icih mobil anu leuwih mahal ti 8 miliar, mobil mana, Cuk Junaedi? Mobil anu tadi teu mampu dibeli ku maneh, eta duanana mobil kuring keur icih, Cuk Udin. Anjrit, karek ayeuna aing panggih jeung jelema anu boga panyakit saraf akut model kieu. Loba teuing ngalamun hayang beunghar jadi halu, Cuk Junaedi babara katakan. Malah lamun icih daek, kabeh mobil anu dipamerken di dieu rek dibeli ku kuring sarta rek dibikeun kabeh ka icih, Cuk Udin. Junaedi beki babara katakan, Aston jeung Bugatti dijaga ku satpam, kuring wae teu bisa deket, komo maneh. Kuring lain ngan ukur deket, kuring bisa diuk di jerona, Cuk Udin. Loba bacot, bet aing oge manajer, di dieu teu bisa nyabak, maneh ngomong bisa diuk di jerona, hayang neangan masalah jeung nu boga mobil, Junaedi beki ngahina jeung ngomongna geus mimiti kasar. Maneh manajer di dieu tapi teu nyaho saha nu boga mobilna, aneh, Cuk Udin nyengir. Bangunan kuring ukur katempatan, hak tatanya ti mana mobil jeung saha anu bogana, eta anu ngatur dealer jeung iyo, Cuk Junaedi. Berarti anjeun leuwih goreng tibatan kuring, kuring wani asup, tapi anjeun nyabak ge teu bisa, karunya, Cuk Udin. Cuk saha aing teu bisa nyabak, Cuk Junaedi ngarasa ditantang. Tadi anjeun sorangan nu ngomong, sok buktikeun bisa mah, Cuk Udin. Oke, kuring rek nyabak, Cuk Junaedi bari maju ngalengkahan barier. Tanpa sakanyaho Junaedi opat satpam anu ngajaga mobilnya eta pengawal pribadi Kingang anu moal sieun ku pangkat manajer, disangkana ku Junaedi ukur security gedung atawa security dealer, opat pengawal saacana geus dibejaan ku Kingang, teu menang aya nu nyabak salian ti Pa Udin nu geus boga koncina. Karek ngalengkahkeun sabelah sukuna ngaliwatan barier, Junaedi geus disentak ku satpam, bari dadana ditahan. Stop, saha anjeun, Cuk saurang satpam ka Junaedi. Kuring manajer gedung pameran ieu, ukur rek nyabak mobil hungkul, Cuk Junaedi. Lamun lain pemilikna mundur, Cuk satpam bari nyurungkeun Junaedi kaluar tina garis barier. Anjeun ukur satpam, aing tuan rumah di dieu, anu boga gedung ieu, naon hak anjeun ngahalangan, Cuk Junaedi bari rek ngalengkahan barier deui. Gedung ieu geus disewa, jadi maneh eueuh hakna naon kana barang anu dipamerkeun, kuring lain pagawe anjeun, Cuk satpam bari ngadorong deui dada Junaedi leuwih tarik batan tadi. Lamun kitu, marane kaluar ti gedung pameran, Cuk Junaedi mulak cangkeng bari nyorowok ambek. Ukur dunungan kuring anu boga hak nitah kuring kaluar, Cuk satpam sarua nyorowok teu eleh tarik. Udin maju nyampurkeun ka Junaedi, eranya, hayang deket wae teu bisa, komo nyabak. Panon Junaedi molotot ka Udin, terus ngararet ka icih, anu keur nahan seri, terus ngararet deui ka Jihan anu keur ngegel kuku ramo ngarasa paur, sarta rupa-rupa ekspresi beungeut jelma anu keur marelong ka dirina. Jihan, gerowan security gedung, usir si Udin jeung opat satpam kurang ajar ieu, Cuk Junaedi ka Jihan. Saurang reporter TV jeung kameramen maju, langsung ngaliput kajadian eta, kamera ditojokeun ka Junaedi, reporter ngomong make mik. Pa, lamun teu diijinan nyabak, leuwih hade anjeun mundur sangkan teu ngaganggu pengunjung nu hayang motret, Cuk reporter bari ngasongken mik ka Junaedi nunggu jawaban. Heuh, mundur woi, Cuk saurang pengunjung pameran. Ukur rek selfie tapi ngalanggar etika, Cuk pengunjung laina. Sabab eraku Udin, Junaedi ngomong ka satpam anu ngajaga mobil. Lamun aing teu bisa nyabak mobil, pameran ieu rek dibubarkeun, Cuk Junaedi. Teu lila ketua panitia pameran datang, dikawal ku genep bodyguard. Aya naon, Cuk ketua panitia pameran nanya ka Junaedi. Anjeun penyelenggara pameran, Cuk Junaedi nanya.
Enya, ngaran kuring Sutomo, saha anjen, Sutomo nanya. Junaedi, pengelola gedung ieu, tembal Junaedi. Oh jadi anjen nu ngaran Junaedi, rek naon ngajieun riributan, Sutomo nanya. Kuring rek ngadeketan mobil hayang nyabak, tapi dihalangan ku opat anjing ieu, cuuk Junaedi. Mobil ieu lain jualeun, tapi geus aya nu boga, anjeun eueuh hak nyabak barang batur, kecuali aya izin ti nu bogana, cuuk Sutomo. Anjeun teu ngahargaan kuring, cuuk Junaedi, lain masalah ngahargaan atawa teu ngahargaan, lamun pamajikan anjeun aya nu nyabak satukangan anjeun, kumaha perasaan anjeun, cuuk Sutomo. Lamun kitu, teu kudu aya pameran di gedung kuring, kaluarkeun kabeh, cuuk Junaedi. Anjeun nanda tangan kontrakna pan, lamun aya pembatalan ti pihak anjeun sabaraha kompensasi anu kudu dibayar ka kuring, Tomo nanya. Junaedi ngabetem, terus ngaliuk ka sekretarisna, Jihan. Jihan maju ngadeketan Junaedi bari nyokot map dina tasna, terus macakeun salinan kontrak dina bab sanksi. Di dia disebatkan anjeun bakal keuna denda 10 kali ti nilai kontrak sareng tuntutan hukum ka pengadilan. Syah, lantaran anjeun nanda tangan pa, cuuk Jihan. Udin serinya kakak, sok milih mana, rek ngaku eleh lantaran teu bisa nyabak, rek maksakeun nyabak bari ditonjokan satpam, atawa rek ngabubarkeun pameran bari mayar denda jeung dibui, kabeh sarua erana, cuuk Udin. Aing rek nyabak, cuuk Jainuddin nyurungkeun, Sutomo terus ngalengkahan barir ngadeketan mobil. Ningali Junaedi kekeh maju, Jihan ngagero security gedung tina hate, ti tiap juru rabul security gedung ka tempat eta, genep urang bodyguard Sutomo geges siap masang kuda-kuda. 4 urang satpam geus newak Junaedi anu aduk-adukan hayang lepas. 10 urang geus siap-siap pikeun diadu ngalawan belasan security gedung. Nenjo bakal aya kaributan gede, Sutomo buburu nelepon Kingang. Pak Kin, Junaedi manajer gedung hayang nyabak mobil Pak Udin. Pengawal Pak Kin anu ngajaga mobil jeung bodyguard kuring geus siap pikeun nying harapan belasan security gedung. Naon parenta anjeun Pak? Salian ti Pak Udin Subrata, hajar saha wae anu wani nyabak mobil, cuuk Kingang. Mangga Pa, tembal Tomo sanggeus nutup telepon, Sutomo langsung nyorowok. Laksanakeun tugas aranjeun sakumaha mistina, cuuk Sutomo ka 4 pengawal anu keur nyekelan Junaedi jeung ka genep bodyguard manehna. Junaedi langsung ditampiling ku saurang pengawal Kingang nepikeun ka biwirna soeh. Iya gedung aing, sileng wani nampiling aing, cuuk Junaedi bari aduk-adukan hayang lesot. Oh berarti teu menang nampiling, oke, awas ulah dicekelan, cuuk anu tadi nampiling ka baturna, sanggeus teu dicekelan, pengawal ngangkat sukuna terus dijejekeun kana beteng Junaedi. Hakan tah sapatu aing ari teu menang nampiling mah. Junaedi rubuh bari nyekelan betengna gegerungan bari gugulitikan. Bodyguard Sutomo oge teu cicing, tiap aya security gedung anu ngadeketan langsung dilumpuhkeun di dinya keneh, atuh ngan sakedeng belasan security ngagaloler teu kuat nying harapan genep bodyguard anu memang geus pangalaman gelut. Jihan nyampurkeun Junaedi anu keur ngagoler nyekelan beteng, terus molotot ka 4 pengawal Kingang. Cukup, lamun diteruskeun, dulur-dulurna Junaedi moal ngantep aranjeun. Datangkeun kabeh ka dieu, aing pengawal kulawarga Kingang boga tugas khusus ngajaga 2 mobil ieu, moal mundur sanajan salengkah, cuuk pangawal Kingang anu geus nampiling Junaedi. Kingang, cuuk Jihan molohok kaget, Junaedi anu keur gegerungan oge ngagebek ngadenge ngaran Kingang, beungeutna langsung pias, tenyang ka anu boga mobil pengusaha nomor 2 pangbeungharna sanggeus nata prawira. Sanajan beteng nyeri sarta era ku Udin, Junaedi langsung diuk terus ngorondang ka pengawal Kingang anu biu ngomong, bari menta ampun. Ampun, ulah diteruskeun, hampura, kuring ngaku salah. Nenjo Junaedi geus menta ampun, Sutomo oge marentahkeun bodyguardna anu masih garalut jeung security gedung anu terus jol-jol. Stop, ulah diteruskeun, Udin nuju ka arah Junaedi. Jadi kumaha atuh ieu teh? Rek nyabak mobil moal.
Ngadenge Udin tatanya dina posisi dirina kermenta hampura, Junaedi jadi ambek. Udin, gara-gara sia aing jadi kieu, ngajedok, ye, naha bet jadi nyalahkan kuring, tembal Udin bari nyengir. Nyi, memang nah akang nu salah, Udin nanya ke Ici anu teu jauh tidinya. Ici teu buburu ngajawab, Junaedi memang geus ngahina salakina, tapi teu nyangka akhirna bakal pikieun, satadina rek menang pirejekian ngarenovasi gedung, akhirna kabongkar oge niat sabenerna Junaedi rek mere hadiah mobil mewah rek mere proyek sing horeng pikeun bisa deket jeung Ici. Junaedi, anjeun nu ngajian masalah ti heula hayang nyabak mobil nepi ka ditonjokan, eueuh kaitana jeung salaki kuring, cuk Ici. Dasar awewe lolong, salaki miskin masih dibela, cuk Junaedi. Sanggeus ngahina kuring, anjeun wani ngahina pamajikan kuring, alus, cuk Udin. Memang kanyataan, sia miskin, jeung pamajikan sia teu neuleuh, cuk Junaedi. Udin, Junaedi pantes ngahina, sabab memang maneh mah eueuh pujian, cuk Jihan ngomporan. Udin teu ambek, tapi nyengir, maneh ngahina kuring miskin, sedengkeun maneh nyabak mobil ge teu bisa nepi ka digebugan, saha sabenerna nu miskin. Anu harita nyaksian kabeh nyalengsrikeun, memang nasia bisa, tembongken ka aing, cuk Junaedi ngahajam mancing Udin sangkan ngadeketan mobil ngarah sarua disiksa. Naon untung nangan ukur nyabak, maneh hayang nenjo aing ngadiukan jokna terus test drive, cuk Udin. Hahaha, ngimpi, tong boro test drive, begitu sendal capit sia asup alarm mobil pasti jejeritan mumulen, cuk Junaedi bari nyakakak. Junaedi beki gede hate ngahina Udin, sabab Sutomo jeung anak buahna pasti moal cicing lamun bener Udin asup kana mobil, pasti bakal disiksa leuwih ripuh tibatan dirina. Nyi, anjeun hayang asup kanu mana, Aston atawa Bugatti, ku akan dipangmukakeun pantona, cuk Udin nanya ka Ici. Kang ulah heureuy, akang teu ninggal Junaedi dugi ka ditegelan, cuk Ici lalaunan. Nyi, inget basa di kantor pemasaran Bougainville, Nyai oge teu percaya akang boga villa, tapi akang teu bohong pan, cuk Udin. Buru buktikeun, ulah ukur bacot, cuk Junaedi, maneh ngajedok Junaedi. Pamajikan kuring acan milih, penonton mah sabar, cuk Udin bari muncereng ka Junaedi. Beki loba bacot beki kaciri sia eueuh kawani, cuk Junaedi. Salaki maneh mah geus miskin sombong, cuk Jihan ka Ici. Ici tenem balan omongan Jihan, tapi ngareret ka Udin, Kang, abdi hoyong lebet kanu berem, Udin nyengir terus ngareret ka Sutomo bari nembongken kunci mobil, Sutomo, pamajikan kuring hayang asup kana Aston Martin 177, nyambung.